urang cobaan saeutik sulap ale. Mohon abrakadabra kebun binatang. Enter berhasil. Bener ale, hayu urang bobo. Muhun. Satu-satu orang di mana? Aduh, it's over. Sora naon ta? Hayu urang tingali. Kadingta ale. Enya. Tingali ayam macan. Aduh, Ayeuna urang kudu kumaha? abdi sieun cocoan jadi hirup. Kuring apal kudu kumaha. Hayu. Hayu urang berdahar ka satu-satuna tuluy robahkeun deui jadi cocoan ku tongkat sulap ieu. Ta ide anu had pisan. Ea. Muhun ale, ieu rencanana kuring ngalungkeun euteuk pikeun ngalieureun macana, terus anjeun lobahkeun anjeunna jadi cocoan. Muhun. Pus-pus, rek daging steak, ucing. Hei, pus-pus. Ale, anjeun hasil hore, macan geus balik deui. Tingali tak kudanil. Naha anjeun tenang gila di lolobana ngadahar tutuwuhan, jeung marana og resep tutuwuhan pikeun camilan. Hayu urang mangpaatkeun kasempetan ieu. Kudanil. Hayu urang tangkep monyet ieu. Yi, hayu urang simpen. Monyet mandrilt monyet anu pangwarna-warni, beungeutna caang jeung bagian tukangna siga katindiru. Gajah ngagolkeun celana supaya tetep tiis, siga kipas bawaan. Hut, nya, oh. Gajah nyemprotkeun cai supaya tiis jeung bersih. Katekel gajah. Tingali ieu gajah leutik. Gajah. Karita, pasti aya anu get. Oh, biruang anu lucu pisan. Sigana manehna lapar pisan, urang kudu merdahar ka manehna. Biruang resep pisan kana lauk. Naha anjeun terang biruang bisa ngambil dahareun di jarak leuwih ti 20 menit. Teh siga ngambil sandwich di kota itu. Tingali wa anjeunna. Hayu urang simpen anjeunna. Wilujeng sumping deui, ba biruang. Ya ampun, aya jerapah, beheungna panjang pisan.
Jerapah boga beheung pangpanjangna bisa nepi ka 2 meter leuwih jangkung tibatan kalolobaan jalma duasa nya. Oh, aya nu kalengitan tongkat sihir. Waktuna ulin jeung cocoan kuring. Oh, hayu urang cobaan tongkat sihirna. Abrakadabra, boom. Bing, bang, boom. Teu jalan. Hei, Ea. Hei Dasa, geus ningali tongkat sihir kuring. Nya, tapi teu jalan. Di mana cocoan kuring? Aya nu nyokot ta anjeun Ea. Henteu, tapi tadi kuring manggihan tongkat sihir kuring. Dasa, kuring kudu ngabejan hal, imahna. Naon ta? Tingali ta monster-monster. Aku teu percaya tongkatna nepi ka leungit. Ayeuna urang kudu kumaha? Oh, kuring boga ide. Tongkatna kapanggih ku kuring. Hayu Ea gancang. Hatur nuhun Ea tadi keren pisan. Teu nanaon, Dasa, tapi janji ulah nyokot tongkat sihir kuring deui. Aya orai raksasa datang. Kuring sieun pisan ku orai. Kuring og. Pake tongkat sihir anjeun. Get pisan ta orai. Hayu urang simpen deui ka tempatna. Alright. Ieu singa jeung badak katingalina galak pisan. Hayu gancang robahkeun jadi cocoan. Hayu urang simpen deui badak jeung singa. Akhirna kap cocoan kuring geus kakumpul. Buaya, kumaha mana bisa aya di dieu? Ayeuna, ieu pasti cocoan panuntun. Ieu mah kuring ngumpul Ea. Coba tingali koleksi kuring. Nomor 1, nomor 2, nomor 3. Dasa. Ta mobil kuring. Dasa, ta mobil kuring. Ulah. Antosan. Ta mobil kuring. Naon nuker dipigaw? Eureun. Oh, ulah, eureun, punten eureun. Ale. Nu bageur ka Dasha. Muhun, Pak. Ale. Ale, naon nu
geus ku anjeun dipigau. Hampura, dasha kuring moal ngalakukeun kitu deui. Pa, tulungan abdi. Hatur nuhun, Pa. Sami-sami. Dasha, hayu urang ulin di luar. Nuhun. Ale, mana mobil-mobil nu tadi ku anjeun dijanjikeun? Abdi teu terang, Dasha, tadi mah aya di dieu. Dasha, tuturkeun abdi, hayu urang tingali aya di mana. Wah, Dasha, tingali, ta mobil pemadam kebakaran. Ale, tingali, tanggana jangkung pisan. Aranjeun terang teu, aya tangga mobil pemadam nu bisa ngahontal nepi ka 60 meter. Tasarua jangkungna jeung gedong 20 lan. Salian tita, mobil pemadam mawa cai anu cekap pikeun ngeusian kolam leutik. Dasha, punten bantosan abdi, abdi kudu nangan mobil nu sejenna. Nuhun. Wah. Mobil pemadam tesiga superhero dina roda nu ngajaga saratep aman. Aranjeun terang teu, pesawat ngapung leuwih luhur tibatan Gunung Everest. Pesawat ngapung kira-kira dina jangkungna 10 km, ari Everest mah 8 km. Pesawat malah bisa ngapung nembus badai. Oh, koper. Geus siap pikeun parkir. Ieu truk sampah. Truk sampah teu kuat pisan pikeun ngangkut beban berat. Bisa mawa sababaraha ton runtah sakaligus. Tapi henteu kab truk sampah bentukna sarua. Aya nu muat ti hareup ti tukang, ti gigir, atawa malah truk otomatis. Truk sampah ngajaga kota tetep bersih. Ambulans mantuan jalma dina kayan darurat. Para medis mawa jalma nu tatu atawa gering ka rumah sakit. Ambulans boga lampu kedip-kedip jeung sirine nu tarik. Lampu jeung sirine tangingetan supir sin supaya nyingkir. Aya rupa-rupa ambulans, darurat, non-darurat, komo aya ok pikeun orok. Muhun, geus eungs ulina. Hayu urang balik. Bersakola warnana kongcang, warna ta disebut National School Bus Yellow. Bus sakola ngajemput jutaan barudak jeung mawa marana ka sakola di sakuliah dunia. Geus waktuna ngarobah bus ieu jadi cocoan deui. Hiji, bus hartina mobil leuwih saeutik jeung polusi og leuwih saeutik. Urang geus nepi ka sakola. Tingali, ieu truk polisi. Mobil polisi boga lampu kedip-kedip jeung sirine tarik supaya sahawa bisa ningali jeung ngadeng marana datang. Tenang wa, polisi geus aya di dieu. Truk polisi ged pisan, naon usi di jerona. Di jerona aya radio, kotak petiluk, jeung pakakas khusus pikeun nulungan jalma. Nah ieu bener-bener bisa jalan ngaliwatan naon wa?
Ieu bisa jalan di jalan anu kasar, jukut, komo di sababaraha daerah Orwad. Bagian pagawean anu pang dipikaresep ku anjeun naon? Ngajaga sangkan secara aman jeung nulungan jalma anu butuh, tak bagian anu panghandap. Hayu urang robah mobil ieu jadi cocoan Sam Indit. Truk polisi jeung patugas polisi ngajaga urang tep aman. Ieu truk pangangkut sato. Truk ieu mawa sato kalayan aman ka kebon binatang atawa panyumputan. Hayu atuh, sapi muaju. Hayu atuh, sapi asup. Muaju. Geus waktuna dibalikeun deui. Ieu truk Sam. Truk ieu mawa Sam pikeun ngawangun jalan jeung gedong. Ale, naon anu geus ku anjeun dipigau? Hayu urang jadikeun truk ieu cocoan deui. Ieu mesinna. Ieu traktor. Traktor ieu narik gandengan di tukang ngeuna. Og boga front loader pikeun ngangkat barang berat. Front loader siga sekop raksasa. Ieu bisa mawa taneuh, jarami, batu atawa kesik jeung ngangkat takab luhur. Traktor ngagampangkeun pisan pagawean. Waktuna balik deui. Hatur nuhun, Dasya, anjeun kacida ngabantuna. Teu nanaon. Ale, tadi pikaresepeun pisan, urang bisa ulin babarengan. Hore, ayeuna barudak, hayu urang pariksa sabaraha apal namaran kana ngaran kendaraan. Sora naon ta? Leres, barudak, ta sora ambulan. Sora naon ta? Leres, ta sora kapal terbang. Sora naon ta? Leres, ta sora mobil pemadam kebakaran. Had pisan, barudak. Mut, lamun urang silih bagikeun jeung ulin babarengan, sara bakal bungah. Leres, Dasya, gau babarengan sok ngajadikeun unggal petualangan leuwih had. Wah, ieu keren pisan. Tingali ieu. Hey, hudang. Halo, mangga pilih Nurek Gibson. Abdi hoyong kaulinan ieu. Mangga hiji-hiji heula, nya. Muhun. Abdi hoyong no ieu, mobil kong ieu. Muhun teras anjeun kudu asukeun $2 ka dieu. Sakedap, mangga. Santai atuh, ieu mah ngan ukur kaulinan. Halo, anjeun masih di dieu? Hapunten, ayeuna abdi teu mawa artos kontan. Muhun, anjeun tiasa angkat. Wah, halo Batman. Hai, Ale. Hai, Mr. Naon. Oh, tenanaon, abdi gaduh hiji hal keur anjeun.
Pink. Kong. Aduh, barang tiup abdi. Wah, tak katingalina seru. Abdi hoyong nyoban. Hai, Hai, hoyong naon? bola orbing warna oranye iya. Oh, muhun. Tak duting taji di kahayangku abdi. Ente, eureun, ulah. Abdi teu nyangka bakal kitu. Muhun dasa, hoyong naon? Oh, tak lumayan gen. Hebat. Hey, Maria, Kadir. Hayu orang senang-senang. Oh, Cita. Semonit, ayeuna hayu orang ka papan luncur. Hah? Eureun, ulah luncatan di kolam. Maria, abdi mawa samangka keur anjeun. Oh, sa. Aduh, abdi parantos naon. Aduh, abdi teu boga untung pisan. Eureun. Ulah aya dahareun deket kolam jeung ulah lumpat deket kolam. Hapunten, abdi bad bersih. Teu nanaon, Ian, abdi bad ngabantos beberesih. Sedih pisan orang tetiasa ngadahar deui, tapi teu nanaon, sahantena tadi sempat menang. Naha anjeun sedih pisan. Tuh, oh, abdi tadi hoyong ngabagi samangka ieu, tapi abdi ti sorodo terus tamurang ka kolam. Teu nanaon, Ian. Hatur nuhun, Nini ieu kanggo abdi. Muhun. Maria, Kadir, mangga dicobian, ieu aya bungbuahan. Silih bagi tetandanya. Hayu urang ka kolam.